Di mana datang ajalna pegat sakabeh amalna angin nutilu rupana bakal ngocor ganjarana kahiji sodako hartaku pikiran jeung tanaga ulahnya asing percaya di akhirat pasti nyata. Kadua ilmu manfaat nu diamalkeun ka umat ganjarana moal pegat bakal ngocor ka akhirat. Katilu budak nu soleh tukang ngadoakeun kabeh ka indung bapa nu weleh ganjarana nepi kabeh. Nu tilu masing percaya dawuhan Nabi nu mulya moal bohong jeung sulaya asal takwa jeung satia.